Lamun kabitaku surga buru ronjat kentakwana mengepang waktu laluasa atur wae sadayana ngatur waktu keur usaha bagi-bagi sare jeung ibadahna ulah rek totomplokan loba kanu sawarek nagera urang masing inget Allahu Akbar gera urang masing inget ibarat urang keur nanggung lamun berat ka sabelah mang are badan ge jadi melengkung itu cenah sakedah nawa urang teh ulah rek mopohokeun kana akhirat urang keur yeuh we sanaos bari mikreuh lempana ge teu aja malum barat ka sabelah lengan muntang kanu hampa ieu astagfirullah teu beunang diulah-ulah cara kitu jalma adil kena moal kabadil kulampan matak sedil jabak itu teh tinggalkeun amal nu matak maksiat tenan we amal nu matak maksiat nu rupa-rupa corakna ngawincikna teu werat geuning seueur ngawincikna teu werat ya Allah ya Rabbi pangeran jisim abdi mugi Gusti ngahapunten kana samudaya dosa perdosaan abdi karareundang Pak ngeureuh wa sanaos bari pateuh oge urang mikreuh rupa-rupa titinggalan ku kuping angseun ucap ketut paripola ulah rek moka dosa letih jadi gede iya lamun sok dibiasakan sabab sok rasa moka pokana tobatana komo lamun dosa gede kurang disapirakeun lila matak murtad palias kudu jauhkeun
sadaya sing inget yen sadaya perdosaan anu gede anu letik tetep cegahan pangeran. Pangeran nu Maha Agung nu ngadamel urang teh katut jeung raja kaya sagala kabutuh aya nu heman salalamina. Mere teu kuasa dipenta bumi alam sadayana bulan bentang kabeh nyata kari-kari parentahna cegahan nusok dirempah kurang di tukang tonggong akuna iman teh bohong lamun bener urang iman tang tu takwa ka pangeran gaduh rasa jeung rumasa. Di pasihan kanikmatan jaba eta kedasieun mangare kusene siksa neraka nu panas taya hinggana lain kaya sene dunya. Tada teu panasna terengek jadi lebuk kabeh lamun badan urang ieu dibelem dina neraka geus rengek didamel deui kitu bae saterasna. Ya Allah ya Rabbi pangeran Simabdi dina waktu anu ila pangeran anu ngaturna pasti urang teh kaduhung lamun geus nyorang kitu tapi kaduhung teh cuma harita geus lain waktu. Kaduhung kedah ayeuna mangpang meungpeung masih sempet masih dibuka pantona pikeun jalmi anu tobat ulah kahalangan ku pedah loba dosana. Najan pinu alam dunya ku dosa saupamina Gusti Allah dina Quran nang tangheug bae teh teuing ngahampura kabeh dosa ka sakur jalmi nu eli. Astagfirullahaladzim. Hirup urang ayeuna teh ulah poho kana pati dulu tambah dia tambah deket kana maot anu pasti pikeun panungtungan umur. Henteu kolot henteu budak kabeh ge bakal kasorang jeung datang nasok ngadadak lamun jalma enggeus maot pegat sagala amalna. Pegat sagala amalna tinggal nyang hareupan wae. Kanapa walesanana Subhanallah. amal hade ku ganjaran nu nikmat aya tungtungna dulur amal goreng ku siksaan nu nyeri taya hinggana nu nyeri taya hinggana. Mangga gerai emut-emut mana anu rek dipilih dua jalan pilihanan meungpeung urang acan muli. Mugi Allah Maha Agung nu wajib diugung-ugung ngawuwukan rahmat salam supaya